Sampurasun Barai Cakra. Sebelum dongengnya dimulai, jangan lupa subscribe, tekan tombol lonceng, terus ditunggu juga nih like dan komen ya. Baraya Cakra, parantos waktosna 80,5 FM Radio Cakra, midangkeun dongeng Sunda Dora-Dori. Simkuring sapara kanca ngahaturkeun wilujeng ngadangukeun. Sandika merhatikeun kadua urang lawana, harita Sandika ngupat dina jero hatena. Aing jadi teu ngarti. Tepikeun ka ayeuna masih kene can mampu ngarubuhkeun anu jadi lawan. Padahal maranehna geus sababaraha kali kabeunangan ku panajang aing. Tapi bangun taya pangaruhna keur maranehna duaan. Lamun lumangsung tarung ka aya seperti kieu mah alah jelas aing bakal leuseuh beakeun tanah ka ieu. Saperti hal Narasanti, harita Sandika ge sarua ngarasa kaget jeung kesel hatena ningali kahebatan kakuatan daya tahan badan dua urang lawana. Nyai Sarikit musyrikeun panetipna ka Sandika baritus carita. Si Laing pasti kaget jeung bingungnya ningali kekuatan daya tahan aing jeung Purbaya, sanajan tarung geus lumangsung sababaraha jurus sarta si Laing geus sababaraha kali ngasupkeun panarjang kanu dilawan. Tapi bisa kabandungan ku si Laing. Tepikeun kayeuna si Laing can mampu ngarubuhkeun anu dilawan. Entong boroni ngarubuhkeun salah saurang geus si Laing teu becus jeung Sandika pikeun ngarubuhkeun anak. Sakedeung deui beak tanaga maneh Sandika. Bener teu baya? Bener Nyai Sarikit. Memang bakal kitu kajadian teh. Sandika, sok sanajan si Laing boga kamampuan ilmu silat anu hebat, tapi mun daya panarjang si Laing taya pangaruhna pikeun anu jelawan. Mangka geus bisa dipastikeun kaunggulan aya di pihak dewek geus ya. Coba rek kumaha kedak si Laing dina waktu ayeuna Sandika? Sandika ngahulang sakedeung siga anu keur mikir. Bari ngabagikeun paneuteupeuna kadua urang lawana, harita Sandika terus nyarita. Adik kadua andek nyarita non bae eta mah hak Andika duaan. Anu jelas kuring bakal terus upaya sakuat tenaga. Dina mangsana ngabela diri ngeunaan masalah unggul jeung kasoran dina pungkasan tarung, kuring geus siap pikeun narima kana kanyataan. Hartina sanajan tepikeun ka ngarandapan ajal, taya bayana keur kuring mah. Serog Nyai Sarikit jeung Purbaya Sriung Wasubulung harita pada ngabangun di pasangan pikeun neruskeun tarungna. Tapi samemeh aya anu majuna lajang, harita si Banteng Wulung ngagajang luncat muru ka tempat lumangsungna tarung Sandika. Dug-dug, kocong, kebruk. Harita si Banteng Wulung geus ngabedega gigireun Sandika. Si Banteng Wulung ngabagikeun paneuteupeuna ka Nyai Sarikit jeung Purbaya, teu lila terus ngomong. Wah, maneh duaan ngentong sombongan sia.
beda bisa ngarubukeun ngucan bisa ngarubukeun sandikaan moko nama aing geus nyahoan kana kangkuatan maneh sarikitan Purbayaan maneh duaan bisa tahan ku manarajang lawan sang bab dibantu ku kangkuatan makhluk gaiban anu geus nyandingan kana warugaan maneh duaan sia anu mantrak tarung ngasok ngejeng aing sagolobog tetelo kolopok cangkar kehet blaem-blaem Nyai Sarikit jeung Purbaya cari karageteun sabab si Banteng Wulung bisa nyahueun kana kayaan maranehna duaan anu memang dibantu ku kakuatan makhluk gaib. Harita si Banteng Wulung haret ka sandika beritus carita. Sandikaan ngasok munduran sandikaan kudu manganteng ieu mah lawananana mokona mah bagian Mang Anteng anu bangkal ungkulan si Sarikitan si Jangkar berwekan nih ngejeng si Purbayaan mokona mah iwati Mang Anteng anu nyahoan kana carana ungkulan makhluk gaiban anu geus bantuan ka si Purbayaan si Wabolak Danten ngejeng si Sarikitan si berwek nyengled anu mantrak ngayuna ngasok munduran sandikaan mundur ieu mah bagian mangantengan tah dicebrot ku aing geus sia kurang ajar ngarti kana caritaan si Banteng Wulung harita geus teu loba dicarita sandika terus ngajerat loncat muru ka tempat anu rada anggang Nyai Sarikit jeung Purbaya sok sanajan masih kene kaget ku caritaan si Banteng Wulung. Tapi maranehna duaan boga tekad pikeun neruskeun tarungna ngayonan si Banteng Wulung. Nyai Sarikit anu geus saged diri nu leuwih ti heula nyarita ditujukeun ka si Banteng Wulung. Hai! Banteng Wulung, si Tangih Gul, si Bolokotono. Montong anu lain-lain anu jelas sanajan pangawakan maneh badi Gul Tangih Gul keur aing mah moal make kudu sental ngawanan si lain geuleuh lamun nena si lain gablek kamampuan hasok urang tanjung aing Banteng Wulung. Purbaya milu nyamungan kana caritana Nyai Sarikit ditujukeun ka si Banteng Wulung. Benar Banteng Wulung dewek duaan moal sieun ngalawanan si laing anu kawas buta ku dewek bakal dibuktikeun kakuatan anu marengan ka dewek bakal mampu ngarubuhkeun maneh sa Banteng Wulung. Jadi sabalikna si laing anu kudu mampu ngabuktikeun kamampuan si laing pikeun ngungkulan dewek jeung Nyai Sarikit Banteng Wulung kurang ajar. Si Banteng Wulung nyerengeh seuri bari terus cerita. Maneh duaan hayang buktian kakuatan ngejeng kamampuan aing Syah Bolokotono. Hasok sia mimintian tarungna kolopok. Maneh duaan ulah ngagetan lamunan makhluk gaiban anu bantuan bakal kalaluar tina warugaan maraneh duaan deuleuh Syah berwek nyengled. Hasok maju narajangan Syah lain ngajedog we golobog. Nyai Sarikit nu leuwih teu maju narajang. Kurang ajar sanya capek teh. Tada siapa narajang aing Banteng Wulung. Hiya Cilung Nyai Sarikit maju narajang
dituturkeun ku Purbaya anu milu maju narajang. Si Banteng Mulung harita ente ingkah di tempatna. Nganti datangna panarajang ti dua urang lawana nu ngagunakeun senjataan lana masing-masing. Harita dibenung ku ruyung gedena si Banteng Mulung. Syut barasak. Syut. Datangna pedang Nyai Sarikit. Syuk berasak syuk. Bukang. Kaleweng. Pedang Nyai Sarikit ngoleweng kagigir. Mangsa bantrok jeung ruyung gedena si Banteng Mulung. Syuk. Datang panajang Purbaya. Senjata ruyung masih hideung. Rek ngababuk kana cangkeng lawan. Rikat si Banteng Mulung nakis kuruyung gedena. Awuhyukang koleweng. Senjata ruyung Purbaya ngoleweng kagigir. Kajadian saterusna si Banteng Mulung ngagajreng katukangan Purbaya bari ngababukeun ruyung gedena kana tongong anu jilawan. Awuhyuk cebrol. Tiga dan anjir ada anjing. Jadi kalau kurang ajar. Purbaya ngakeronahan kanyeri saterusna ngacungkel rubuh dina kayaan lungse beakeun tanaga. Dua makhluk gaib anu nyanding kana waruga Purbaya jadi keluar. Syuk berasak. Syuk. Datang panarajang Nyai Sarikit. Pedang nanyabet kana beuteung lawan. Tapi si Banteng Mulung gancang nakis pedang lawan kuruyung gedena. Siut. Barasak. Klang. Keleweng. Pedang Nyai Sarikit ngoleweng deui kagigir. Sedengkeun harita katinggali si Banteng Mulung ngagajreng katukangan badan lawan. Samemeh Nyai Sarikit ngabalikeun badana harita bebukan ruyung gedena ngahantem kana tonggongna. Hiuk ceblok das. Nyeri setan. Nyeri anjing. Nyai Sarikit samu ngajerit saterusna ngacungkal dina kayaan leuseuh beakeun tanaga. Dua makhluk gaib anu nyanding kana warugana pada kalaluar. Si Banteng Mulung mancuh dina tangtunganana terus merhatikeun dua urang lawana anu geus dirubuhkeun bari nyarita. Ngasok sia berewek nyengkledan. Mudangan maneh duaan. Namun masih mampuan neruskeun narung masya. Si belokok ujubaran. Wah, ngecekai ngogeneon sagolobog, si Bangkarwara, si calon neraka jahanaman. Aranan kakuatan makhluk gaiban geus bantuan mah kangayaan maneh teh geus lungsean beakeun tanagaan. Anu mandrak mula cobra-cobra gangguan katelangan kampung kang huripan. Masih kene nguntung henteu dipodaran oge sia. Tuh perhatikeun kumaneh Sarikitan. Purbayaan si Aki rungkingan ku aing geus dicatsadan. Tulang sikuna ramukan. Duanana hartina moal bisa bantuan dai kaceng lemang anu kolobog jeung kolopok. Kawas nganeh duaan sang urang ajar. Sagedeng deui si Guntaraan jeung si Gintamanian bakas rua. Sanasib ngejeng maneh duaan sia. Rangsakeun ku maneh duaan sia belegugan jahanaman. Lamunan ngacan mampuhan ngudangan dina waktu liliaan sia. Geblig si Banteng Mulung terus lempang ngadeukeutan ka tempat tarung Narasanti. Katingali harita Rasanti ke dirangseuk kedua urang lawana.
nyata Guntara jeung Kintamani salila lumang Sungatarung. Rasanti nu ngagunakeun jurus pedang kilat bumi jeung jurus tapak darah suci lain bae mampu ngabandung Satya Panarajang 2 urang lawana. Malah Rasanti oge geus sababaraha kali ngasupkeun Panarajangna ka 2 urang lawana. Anu jadi kaget jeung kesel ke Rasanti mah eta 2 lawana teh can mampu bae dirubuhkeun. Padahal mun salah saurang lawana bisa dirubuhkeun mah Rasanti tinggal ngelawanan saurang lawan deui tangtrup moal borat teuing malah bisa leuwih gancang ngarubuhkeun nu jadi lawan. Harita Rasyanti anu kadirangsa ku Panarajang 2 urang lawana. Kitu oge Rasanti pikeun anu sakitu kalina mampu ngabandung Panarajang lawan. Nyai Kintamani nusukeun pedangna ngarah kana dadan Rasanti. Susuk sakyuk berasat trang, syuk berasat trang. Runtuyan Panarajang Nyai Kintamani teu mampu ngimbangan jurus pedang kilat bumi samemeh Panarajang Guntara datang. Harita Rasanti ngasupkeun Panarajang dengan kencana nu ngagunakeun jurus tapak darah suci. Sokyuk tegas dampa leungeun kenca Rasanti ngahantem dada lawan disusul ku tajongan Sukatu Rasanti anu ngahantem ke kemplong lawan. Jadah, aing benang deui, setan, kurang ajar. Nyai Kintamani ngageronahan ka nyeri. Bari ngadaligdeug menurah sababaraha rengkah ka tukang. Datang Panarajang Guntara nu ngagunakeun jurus tapak naga sakti. Rikat Rasanti cingkrak ke belah kenca bari nyabetkeun pedangna ngarah kana leungeun katu lawan. Guntara gancang narik leungeun katuhuna. Saterusna dampa leungeun kencana rek kahantem siku leungeun Rasanti tapi orokaya Rasanti gitu bodoh. Harita samemeh Panarajang lawan kena kana sasaran Rasanti nyabetkeun deui pedangna kana leungeun kenca lawan kapaksa Guntara narik Panarajang leungeun kencana. Sok hiuksat hiuk berasan plos meh bareng jeung Guntara anu narik Panarajang leungeun kencana. Harita dampa leungeun kenca Rasanti ngahantem kana dada lawan. Dituturkeun ku jejeka Sukatuhu beuteung lawan. Sakyuk tegas Panarajang Rasanti kana dada lawan disusul ku jejekan jejak lek dasi. Jadah aing walang Guntara ngagaonahan ka nyeri bari ngahayungkung mundur ka tukang tapi seperti tadi teh bae meh dina waktu bareng Nyai Kintamani jeung Guntara marancukeun di tangtunganana dina kayaan teu sakara-kara. Rasanti ngabagikeun paneuteupeuna ka 2 urang lawana. Bari jeung ngagerentos ngomong dina jero hatena. Boga kakuatan naon si Guntara jeung Kintamani nya. Bener-bener aneh. Teu kahal ku pikir teu kahontal ku akal. Panajang aing anu kena kana anggota badan. Bangun kaya pangaruh naon-naon, kakuatan daya tahan badan malaneh duaan. Jauh beda jeung kayaan waktu ka tukang. Si Guntara jeung Kintamani
sakuna mah geus pada rubuh ku deui aing. Sapertina waktu ka tukang-tukang. Jadi bingung oge ka aingna. Kumaha carana yang ngungkulan Guntara jeung Kintamani. Padahal aing geus ngagunakeun sakabeh kamampuan sangkan bisa ngungkulan Jurawan. Rasanti jadi bingungan. Kumaha carana sangkan panalajangna mampu nembus kekuatan daya tahan dua urang lawana. Guntara harita nyarita deui ditujukeun ka Rasanti di barung jeung Seri Sagarupa. Bingung Rasanti ye. Bingung ye. Rek bingung kumaha geus sababaraha kali panajang keuna kana anggota badan dewek jeung Kintamani. Tapi kaayaan dua urang lawan si laing tetep teu kuring teu sakara-kara deuleu. Hartina sok sanajan si laing boga ilmu silat anu hebat tetep moal bisa ngarubuhkeun dewek jeung Kintamani. Jadi gerak katrukeun sakabeh kakuatan jeung kemampuan si laing Rasanti. Nyai Kintamani anu geus ngarasa aya di pihak anu meunang angin. Boga kayakinan bakal mampu ngabinasakeun nuju lawan. Nyai Kintamani mustirkeun panetepna ka Rasanti bari terus carita. Memang bener maneh keur bingung dengan cara pikeun ngungkulan nuju lawan. Benernya eta mah peteh teuing pikiranku maneh Rasanti. Emang gua pikirin sanajan maneh puluhan kali ngasupkeun panalajang ka anggota badan aing. Tetep taya pangaruh naon-naon deuleu. Hanu mata geus jadi hiji kapastian ye. Pungkasan ieu tarung maneh deuleu sia anu bakal ngababatang jadi bugang di ieu patempatan. Sok ketrukeun sakabeh pangabegog teh ku aing diladenan nepikeun ka mana. Hiji baktu oge saleuseeh kadese nu akhirna modal sia. Rasanti geus nekadkeun dina hatena pikeun neruskeun tarung teu pikeun ka pungkasanana. Harita Rasanti dan sikap nanutan terus cerita. Memang benar. Kuring mikiran kayaan di kaduaan anu beda jauh jeung kayaan waktu anu katukang-tukang. Kekuatan daya tahan badan anu kaduaan memang hebat. Tapi keur si Rasanti moarek munur sasiku ngejat satapak anu matak buktikeun caritan andi kaduaan mun bener mampu ngapinasakeun anu lawan. Srog Guntara harita nu leuwih teu heula ngawangun pasangan bari neuteup seukeut ka Rasanti. Dewek memang can bisa ngasupkeun panalajang Rasanti. Tapi si lain kudu ngarti si Rasanti kurang ajar. Sakali kapeunangan ku panalajang dewek geus dipasikeun si lain geus moal menyatei deuleu sia. Ayeuna ku dewek bakal dibuktikeun panalajang dewek bakal keuna kana anggota badan si lain Rasanti. Geus waktuna si lain ngarasakeun kakuatan panalajang dewek deuleu. Hayo urang terus ke Rasanti tarulah hayo. Guntara anu geus rek maju narajang jadi kana gerakanana. Kana gerakanana sabab ningali kadatangan si Banteng Ulung. Durug-durug keblig si Banteng Ulung nangtung di gila Rasanti terus nyarita ditujukeun ka Guntara jeung Nyai Kintamani. Wah, nganeh duaan pangihandai ngejeng aing sia Kintamanian Guntaraan.
maraneh ngentong ngarasa geus menangan. Lamunan rasantian ngacan bisa dirumpuhkeun lawan, ngayeuna mah hayuh narungna ngejeng aing sia. Ku aing mah nganeh duaan dibengresan. Moal make lingla sakedeungan ngoge maneh duaan geus rupuhan ku aing sia. Urang acaran sia. Anu mantrak narungna hentre mudu ngejeng rasantian sangalangupa sia. Urang ajaran ngejeng aing we ayeuna mah sanarungna. Kintamanian guntaraan si brewek nyengled si nongtot boim segala jubleg mukuna mah ngalah ngumaha ngoge ngaing anu bakal unggulan siang urang ajar si jelema cucumukan. Guntara murelang kasih banteng gulung baritus nyalita. Si lain montong ngabatut kamna karap sakuda ajar. Dewek tibarang mimiti nyaho ka si lain. Satageus dicaja ku dewek kakuatan ceng kamampuan si lain. Saukur ngandalkeun pedasna tanaga luar deuleu sia. Jadi mun si lain rek tarung ngalawanan dewek duaan, mangka akibatna si lain anu bakal rubuh sabatu ulang kurang ajar. Si banteng ulung noel karasanti bari terus nyarita. Ngeungeus kumanganteng we anu lawana si guntaraan ngejeng si kintamanian mah. Jeung lemang anu ngawas ki ngatut mah anu ungkulanna kumanganteng we lah. Kumanganteng we ya nu kieu patut mah. Bisi rasantian manasaran mah. Tanyakeun we ka sandikaan. Ngumahaninakan manganteng rubuhkeun perubayaan ngejeng sarikitan. Hasok rasantian mah munduran we rasantian keun ieu mah gilan manganteng anu bangkangang bereskeunana. Urang ajar ieu nyeuceul pisan si jangkar kehedan jeung si brewek nyengledan. Sok munduran. Rasantian wayahna munduran. Manganteng geus teu sabaran ieu. Hayang buru-buru modaran ieu mangkelukan. Bangkar walah pendekong. Rasanti ungeuk tanda ngarti kana maksud caitan si banteng ulung paritus ngajawab pono. Ada turut kitu mah. Ayeuna anti mundur manganteng. Sok munduran keun kieu manganteng lah. Jerelat. Jelung. Rasanti ngajelat nguruka tempatna sandika. Si banteng ulung ngabagikeun paneuteupeuna kadua urang lawanna terus cerita. Ngasok majut narajangan sia guntaraan kintamanian gunakeun jurus ampuhan ngejeng manarajang anu hebrat deui sia. Lamun si laing bangkar warah diasupkeun baraka ku aing bejakeun ka Dedi Mulyadian saku aing golobogan urang ajar. Hirup tengah saukur ngalaju nafsu bungkun sia. Sok lain curang-curang kawas manuk pis yakin tamanian gunakeun jurus ampuhan oge narajang anu hebrat sia. Tong ngasa-hasa sok mumpung dising harapan ku aing si banteng ulungan. Wah, pabukan ku aing mah sia. Maneh duaan mampuhan rubuhkeun aing napina hentong kaduhungan. Lamun nasiban maneh duaan surwa kawas si sarikitan ngejeng si perbayaan. Anu mantrak hasok gancang majut narajangan siap brewek jengled jangkar kehed. Nyai Kintamani anu geus saga diri pikeun maju narajang neuceup seukeut ka si banteng ulung bari sapada harita.